asbabul wujud hadirna urang di dunia teh gara-gara aya indung bapa urang leres teh. Moal ditarima ibadah getol ka Allah ge mun goreng ka indung bapa mah. Ibadah nama getol, ibadah haji bulak-balik, umroh teu kabilang, tapi kolot hayang ngomean imah teu pernah dipanggieunkeun. Awas hati-hati. Milaraan nganyerikeun kanu jadi kolot itu matak jadi sabab tibalik hirup. Naudzubillahi min matak dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sababaraha ayat ketika miwarang ibadah sok dirempetkeun sareng gawe sae kanu janten Ibu Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Maknana wallahu alam bisawab. Kudu ibadah aranjeun kabeh ka Allah. Kade ulah rek musyrik. Nu kadua wa bil walidaini ihsana gawe sae ka ibu hartosna. Sae ibadah ka Allah, goreng ka indung bapa teu kaci dicoret tah. Atawa sabalikna sae ka Ibu Rama goreng hablum minallah eta ge goreng deui keur urang sakompet daunkeun sae hablum minallah sae kanu jadi Ibu Ram